Bedak sih, bedak aing geus biak tuh. Tah, tempo jerawat aing geus pada muncul. Emang sih daek boga gebetan aya jerawatan. Kuduan siapa? Teu sanggup sia nya meulikeun aing bedak. Ente karakos kitu marin leutik hayang mobil ge ku aing beulikeun. Nu bener sia nya, awas ku aing mun bohong. Bener lah. Honggeus aing balik heula. Malah balik pan. Karak madi sia ku aing diajak ka Mang Midi. Naon pal Mang Midi? Tadi anu kotok di tariguan tah anu dahakana kriuk-kriuk. Panetaana di Mang Midi meureun. Eta mah mek di anjing. Honggeus aing nu balik heula nya. Mi, aing nanya boga ka bogo. Tubuh gis ya. Aing mah hayang teh adang barudak diucapkeun amun isuk teh nya selamat pagi. Kitu teh tah. Aing diucapkeun doang Gi. Heeh. Sia leumpang bae esuk keneh tah jam 7 geus aya di Alfamart. Pasti eta kasir ngucapkeun selamat pagi. Sia mah naonan. Ya tuh bener Jing. Ih, Hayang penyambung lah. boga atuh sia Jing, hayang boga kebogongan hayang diucapkeun selamat pagi doang. Naon deui atuh? Adang barudak teh aing mah. Atuh kieu lah tah. Penyakit kolot lah geus kitu malah. Woi, dak. Gi, Mi. Aing minta tolong sih ka Saria. Kunaon sia? Aing nek minjem duit. Kolot aing muriang. Masya muriang. Oh, muriang, wayahna bae mah tolong aing. Karunya amat siapa? Tolongan Mi, karunya si Nopal. Aing mau duit teh nya. Sok ngeraba-raba nu teu sia ye. Ye, aing ngan aya duit kieu. Oh, Mi, tah naon Mi? Nuhun jasa ieu nya. Ih, dianggap dulur sia ku aing poe ieu. Nya, langsung balik bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karunya nyami si Nopal. Heueuh nya, karunya jasa. Eta jelema sarap-sarap ge nya, aya rasa empati ka kolotna nya. Ah, eta bener. Eta arana anak nu berbakti ge. Dong aing. Dong dia kabeh lah, kabeh kudu gitu. Ka kolot nih. Lah. Wah, mantap ya euy duit tina ini. Goblok. Ayo lempang lalaunan. Jangan nyeri ya. Selalu bawa Mang Min. Aing tolo bawa waktu ngobrol jeung sia. Aing buru-buru soalna. Weng. Nah kemana nya eta budak? Gegeran amat perasaan. Buntutan lah Weng. Min. Gini. Ieu duit. Poe ieu jeung meuli bedak sia tah. Widih. Tuh nya. Rin. Di jero mah saha? Rara hebal emang beneran gitu. Jero yuk. Geus naon? Atuh aing hayang nonton TV be jeung sia duduanan tuh okosna ngeunah eta. Embung ih ge aing dopena di kusia. Moal di aing mah teu setengah eta tenang bisi. Eta si Nopal. Ngalobi awe nambe bisaan eta budak. Segala ngajak nonton TV bareng deui. Tapi mun ka batur ku pelit eta ngeupel teh ya. Kabikang mah sagala meulikeun bedak naon. Oke, ulah yang bengal amat ya. Woi, pangangguran kelas kakak. Aing aya info ya. Info naon sih ganggu jelema keur ngeuna bae. Itu. Tadi aing si Nopal jeung awewe mainna meulikeun bedak. Meulikeun bedak. Si Nopal meulikeun bedak ka awewe. Heeh. Teu percaya aing mah. Itu bener sih Min. Heeh. Wah, Mi. Jangan-jangan eta duit nang teh sia tadi nginjem. Pokoknya. Wah. Brengsek. Teu bisa cicingkeun ieu budaknya. Nopal. Aing milu Mi. Wah, iluan lah kayaknya seru yo. Langsung balik ke jero. Bung. Ini nonton TV doang. Nopal. Balikeun dia duit aing dia. Bodoh amat. Sia nginjem duit ka aing sia ngaku-ngaku kolot sia geuring. Sia malah ngebelikeun awewe ieu segala bedak. Balikeun dia duitna. Mana di duit nanti? Ta. Nyawa siapa? Buka kai sing nginjem na sia.
Oh, jadi si Nopal nginjam duit ke siapa, Mi? Oh, nginjem duit ke aing. Aku nama tenajang biaya berobat rumah sakit. Nopal, siapa mentok buka duit ngomong, ulang ngisingkan aing segala pakai minjem deui. Emang aku mah gara-gara si Nopal di mana? Benar. Perlu diberi pelajaran ya, udah. Ya. Naon tuh yang ngenalnya? Bakal. Orang, weh, kemana si Nopal? Weh.